Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Alhamdulillah tepang di Simpuring dan sate masih di channel The Hanum Channel nanya konten GCB Guaran Cerita Baheula. Alhamdulillah wargi dina wengi ieu para saya kasumpingan salah sawios Kidalang Hanum tangtosna kabanggaan orang Garut aya saha cenah saja bari nempangan wargi sadayana urang sambut wae aya Kidalang EFI Soema. Waalaikumsalam salam Kidalang. Alhamdulillah. Tah ieu Kidalang teh nya katawis panginten. Dina biasa masuk ngumpul teh nu gebok. Kadang terus katawis ngegebrai kitu nya. Kidalang kumaha damang? Alhamdulillah ada ibadah. Alhamdulillah. Dina Kidalang hapunten enten kasuhun aya salah sawios permintaan di para netizen soalnya yang terang sebelum Kidalang. Nah ieu biasa unsur karena dunia padalangan pan teu payun mangkantos model tatangi terang Kidalang tukang ngeband tapi ayeuna bertolak belakang gitu betunsur kanu padalangan kumaha ieu jalan di Kidalang Dia tengah tos pagawai eta mah. Anu takos nama ieu mah ti Nabi Adam. Oh, Nabi mah. leres oke itu. Alhamdulillah kaiten ngawit tinu band asal anu laguna teh teh hartos nya. Nya. Abi nyalira oge Binya nu taruh saya kudu gelo unggul bae. bingung. Hasil nawan. Tapi alhamdulillah kaiten ieu salah sawios seni adi hubung. Leres. Seni sagaruk di seni aya dieu. Alhamdulillah anu ngangkat derajat seni Sunda kaiten khusus nambahan padalangan. Leres. Seni wayang. Nah, ya patarosan salami ieu panginten Kidalang teh parantos magelaran ka daerah mana wae di Manawi. Abi teh lebih ka negara-negara ASEAN mah. Negara Asia. Dugi eta. Dugi. Dia tawisna Tasik. Ciamis. Sari eta Cigayam. Kemarin kalau dugi kata sana sabaranya ketoblong. Ketoblong dari Maroko. Maroko mohon Ada Maroko. Alhamdulillah tuh ingatan. Iya, para netizen salah sawios dalang muda kebanggaan orang Garut. Alhamdulillah ieu Kidalang teh di tahun 2015 kantos berhasil ingin perangkat juara sa Jawa Barat festival padalangan sa Jawa Barat. Panginten Kidalang sanes kanten kita sanes namanya teh aya salah sawios jasa di belakang layar panginten Kidalang. Abdi oge sapertos kieu, sapertos Ronaldo, saya namain bola. Ya, leres gitu. Sanes kanten kiper awal. Leres. Sadayana gitu anu ngarojong ka abdi teh hingga ngawujud pagelaran dugi ka sukses teh kantosna gawe barang. Aya. Mau ieu teh alhamdulillah abdi ge di rumah sakit jiwa. Terus kumaha sok abdi dari. Leres gitu. Pami ieu para netizen lah yang terang sareng teh. Ieu teh gabungna sareng sanggar seniman ieu Kidalang. Sanggar seni Gentra Purwati. Anu alamatna Di Jalan Rumah Sakit Sukapadang. Jadi jalan pembangunan. Alhamdulillah. Salah sawios panginten didukung ku para nayaga di Gentra Purwati lo. Oke, aya panginten salah sawios nu di belakang layarna ya. Aya kantos eta panginten ngabangun hiji konsep atau napi hiji anu bade didugikeun teh panginten dibantos ku salah sawios aya. Oh, gitu. Aya jalmi panginten tapi dipercantan. Eta teh jami. Ada yang bingung. Alhamdulillah. Aya mohon. Salam jalmi. Sabar nama. Sabar nanya. Biasa disumpingkan gitu ke dia Kidalang. Mudah-mudahan yang paling yasin itu lah.
Alhamdulillah karena sanaya itu jawabinanya salah sawios damelna di balik layar di dalam apps Rendar. Aya Kang Cecep sahate. Aya. Kang Cecep. Ya, Siapa dari saya teman. Alhamdulillah Cecep. Alhamdulillah gampang Kang Cecep. Alhamdulillah Terus sorban. Karena namina asisten dalam asisten dalam ada menurut jangan dalam dia jangkung Terus? tasim kuring telunjuk oh asisten dalam jadi dalam dulu dalam nggak sorban sim kuring kena sorban. hari tugasnya asisten dalam kumaha ada cara kerjana sama geus dalam kumaha Oke sedacana panginten sim kuring nerangkeun tugas sim kuring beres margi sim kuring ge terang tugas sim kuring teh naon tulisna gitu. Iya, sim kuring perjalanan sareng Kang Eep. Kang EF Nya di dalam EF. Pernah teh 12 tahun ke Pengker. perjalanan tahun ke teh Pengker. Ieu mah punten motong sekaditnya. Teras. Sebagai hawatos ieu teh pan diriung-riung. oh pangungkur teh pas penat teh Menuju diriung-riung kulale. Kita tahun 2008. 2008 Tahun 2008 kapungkur teh di Cicalengka. Cicalengka. pertamanya Pertama hari kawin dia Kang Cecep di paling mana ya Sami saudara nama abdi ge teh apa kawin abdi di mana? Ada apa sih ai abimanya? Beres. Kami pada talk show kieu nya teh we saya mah. mau blok Jadi ge saudara nama ya Abi masa mau nak. Ayo teh gua. abdi ge teh terang yen baris tepang sareng Kang Eep beres saur almarhum Kang Kus teh. aja kene teh Oh ya. kita masih menuju menang saudara Ya. bang aja kampus Saur Kang Kus teh swing. Cepsena aya ceturan abeuh. Ayu ceturan di mana di Cicalengka. Nyalung hari acara nama sedangkan make wayang. aneh Nya aneh tertarik sumring teh. Keur mah resep kana wayang di kapungkur. Da kaleresan pun Bapak Gaduh Radio. Jadi sok kana bukan wayang oh gitu. nya Bapak Gaduh Radio sedangkan wayang resep. sih ada diicar Ya, gue teh resep ngadukun wayang dugi resep. Tah, alhamdulillah dugikeun ka penak sareng Kang Eep dina acara eta teh nyangki yang dimana teh salemur. oh Nah, itu. awal nama tuh pada terang Pada terang, mana begitu yang ya mana teh mahasiswa. nya Dan dari ente nih ani ngarupi namanya teh Rupi Mota Ya, nge jas biru. oke Ya, kapungkur nge jas Oh, iya. jas nu biru teh. Penak di warung lahan, ieu sana dalang teh di mana teh di Cangkuang. Witi Sumedang. Enak wayang. Eta stan, dasar enak wayang. Bang anjeunna ka Sumedang, abdi mah langsung ke lokasi. Mikir aya abdi tugas naon dia. Sok seneng mah bodor jeung wayang.